Duh, Roy, aing mana loba pangabutuh, mana pamajikan nanya kena ieu teh waktuna arek lebaran. Kumaha Roy lamun urang nginjem duit ka Pak Haji? Ek meuli kaos we heula ka Pak Haji nginjem duit heula ka Pak Haji, pan Pak Haji mah ada pahit. Atuh, Pak Haji mah. Mang Bejot, naon Roy? ari Pak Haji teh aya nya urang bingung nyangan urang ge. Biasa nama waya kieu Pak Haji sok aya di imah, ayeuna mah urang teh babarengan aja murujat hayu. Buan Pak Haji heula. Aya jelema anaknya. Oh, Mang Bejot dieu. Kadi Mang Bejot. Aya Pak Haji teh tuh. Kenyawa keur uyak-uyakan we di ditu. Wah, hayu urang teh angkeun. Aya Assalamualaikum Pak Haji. kumaha lager. Waalaikumsalam. Cager Pak Haji. Alhamdulillah. Moal orang tos Pak Haji. Aya naon ieu dari ya? Sinarieun. Beda tampang nage tuh banget eka butuh mah. Rek pinjem duitnya. Saya Pak Haji, pan ujung teh eka perluan. Ayeuna teh jam arek lebaran, pamajikan yang beunang yang meuli kupat. Nya ayeuna mah arek kasbona ujung ka Pak Haji. Arek nginjem duit milangkana ka Pak Haji teh. Bara duit, teh pinjem duit teh. Tong gede-gede teuing, bisi eueuh duitna. Mun nginjem nu kamari kita ganti ya. Moal gede-gede teuing Pak Haji, paling ke 500 lah kitu kabutuhanana oge. Heuh tuh. Dagoan gedeung, Pak Haji nyokot duit, nyokot aya nya. Pulila nya Pak Haji mah nyokot duit sakitu oge. Buah-buah eueuh Roy. Lain Pak Haji mah kumaha karepna teuing lah urang pusing. Roy, eta Pak Haji meuni kasopananana tumpang kaki di luhur kursi. Duh, ayo kacamata dia tinggalin. Kumaha nginjem duit teh? Jadi bara duit nginjem duit teh, tong udah gede teuing bisi eueuh. Moal gede-gede teuing Pak Haji ngaku 500. Ya. Tah, aya lagi dengan 200. Ya, cekel. Hiji, dua, banyak Pak Haji nginjem 500 nuker aya 200. Pak Haji, ieu ngaku 200 berarti Pak Haji mesti kena boga hutang ka Ujo 300. Boga hutang kumaha ieu teh Ujo? Apa dewek anu mikeun ka maneh mari nginjem? Nah, ini boga hutang itu kaharti ah. Pan kieu Pak Haji sabarana mata. Hiji, dua, pan Ujo teh butuhna 500. Tu Pak Haji dibere 200 berarti Pak Haji teh boga hutang 300 deui meureun ka Ujot. Nah, apa dewek anu nginjeun ka maneh meureun kuno dewek ini malik boga Utang hutang? Ujot nginjemna 500. Pak Haji mere 200. Berarti Pak Haji mesti kena boga hutang ka Ujot 300.